atuh anu resep ngadu doma paling tikidul parantos disayogikeun kalangna kenging namu cenah kaina ti Pak Haji Sansan Arjasari atuh syukur di wetan ti Majalaya saha Billy bade ngage juru kawi doma Ibu Neni Hayati sareng Ibu Mama Hayati sareng Imas Mintarsi eta teh juru kawi doma aya siap ya nu mawi ku abdi dijahit di sana kana seni wayang golek dijahit nasibna ye syukur sinen calung anu tengah mah yeuna atuh cenah Billy MC na cenah eta Adina Baran aya Jang Risman sanaos sakedeung peuyeut teu naon eta oge sareng si Jenong bilih bade nangap main bola di Jalak Harupat di lapangan stadion si Jalak Harupat stadion Jalak Harupat ayeuna mah parantos diresmikeun usaha warga Bandung Bagja anu taya papadana boga stadion anu sakitu megahna main bolana cing sae malihan kamari ge meunang pan minggu nu tukang teh nyaeta 4 hiji nya Persikab sareng Gajah Tunggal dan Gajah Baru syukur lebih geus dibejaan parantos naib parantos bade sabaraha dinten sabaraha wengi kulan Gusti ayeuna mah seueur dalang anu nganggur sasi-sasi ieu mah kulan ku ayana korban tsunami teh seueur seniman anu korban oge kabawa palit sanes teu payuk abdi ge sabulan sakali ayeuna mah ya kula hayang gerang ngais incu sakomo lamun incu teh lalaki dah-dahane kula Gusti ye urpen surak hambal-hambalan yen telakeun patih nagara sampun dumugi dateng sorak kenal haladri ada sang patih sampun dumugi ega sumping wala den mate sumping bulan den atau sumping patihna atau sumping eta atau sumping mawa pimpinan tuan tapi gini itu mah nungtun monyet iya sampurasun ya rap datang nila tangga demane pakulingan rana daguan dia di luar cebol datang nila tangga demane pakulingan rana denera angsam ya wilujeng sumpi kakang patih sembah kapihatur ya non wilujeng sumpi non selamat kumaha hasil neangan pimpinan tuan kula Raden Astrajingga dikersakeun dina waktu si kaula ngabantun calon mantu calon sarogena si Nyai Wirginingsih bener hasil timalakan pingah ambar waka Sota pingah nak kagil-gil lagi dan merah ingkang mindanget ya ingkang mindanget ya
saya nanging ieu mahapunten bae. Naon? Teu cacat minat wae. Sanes soal teu cacatna. Bilih ieu mah bilih tuang putri. Cenah bener sanes ieu. Panuhun ulah bade benu urang jajabkeun deui we ka habitatna, ka tempatna. Kitu manawi. Da ieu mah hasil usaha. Nah, ngomong kitu aya naonnya? Sung pilih ieu mah. Di mana mantu kaula? Cing. Da mungun dibawa ka karaton ieu teh merod. Ieu merod-merod kitu mah doma, boah. Iya. Cing. Anu diikat gini. Baju hidung. Bawa ka dieu. Ka dieu gitu. Wot, wot. Cep. Kadir Raden aya di luar. Raden Asajinga dihaturkeun ka Raden Asajinga supados tiasa dedeuheus ka ieu karaton. Perhatosan. Sok para petugas, bawa terus lebat. Oh ieu meureun. Ieu Allah. Nyaon itu para petugas sing ngarakai. Saleuseurian. Digana ieu meureun. Hot. Cep. Kadir Raden aya di luar. Raden Asajinga dihaturkeun ka Raden Asajinga supados tiasa dedeuheus ka ieu karaton. Perhatosan. Sok para petugas, bawa terus lebat. Oh ieu meureun. Ieu Allah. Nyaon itu para petugas sing ngarakai. Saleuseurian. Digana ieu meureun. Silakan dia. Datang nerat tangan demam. Salah cerita ini ya. Datang nerat tangan demam kamu pakulingan anak nerat. Iya. Anu rek ngabuncis gitu. Naon dia? Tukang lais juga. Sadaya-daya. Ayo keur ngahibur bangke ke resepsi blegum. Naon lengser kana naon geus datang. Nah, ieu lengser geus datang. Sanes nguningakeun tah ieu. Naon? Anu kasebat Astra Jingga teh ieu. Hah? Naon? Sumuhun Astra Jingga teh ieu. Aina asa kabina-bina teuing ieu teh. Dedengan teh Astra Jingga pi manuntun aing leres. Singkerap urap dewa. Singkerap purna dewa. Daerah tingkang nafsu gila-gila. Ya, nafsu gila-gila. Ya. Bangsat. Ngahina luar biasa kaing ieu boga lanceuk. Aing teh lain mata benak gablek deuleuhan. Nah aya nu kieu bentukna digubung ka dieu nanaonan sia ngahina kaing. Atuh aing teu panggih mamontong make jeung ngan rupa-rupa alesan kurang ajar. Beureunan bakat tingku hese neanganana nu ngalah suluh di gubuk. Aya ku kabina-bina teuing nasib diri bagja awak aing dihina. Kudu jadi dulu rampung nasib tepi ka kieu kabulan. Syah ini
ini montong makanya yang datang karena penaik siap dan kanan digubung kunyuk lain dibayar sabaraha eta jelema daek dibawa ka dieu oh mudah-mudahan bakat cingku hese neneangan nya dari nungurak ditewak saya nama kieu walawi moto makanya saya sia ieu pangna dibantun teh aya kasamianana sarua naon sieun ieu teh nuju ka Bungbulengan ku tuang putri ku Dewi Wigining si sami penakna dina impenan nya kulantaran akur keun sawarupana mah cenah eta si nyai teu kersaeun ka dieu nya urang anterkeun deui we urang jajabkeun deui urang milarian deui naon rugel naon barawi ya urang kana saya tong boro anak aing sebel nenyona bodoh si kerneng atuh gawing oge da piraku aing lalaki izin komo awewe tobat saya taros wae hai saha syarat abdi asna jingga jajabkeun deui we isina dia ya isi ke lala ulah kono harapan maneh bilanya lagi kayak jodoh itu di doa nama kumitoha pasti we orang di pangkabur ke abdi kadang-kadang abdi diracun kurang dia ya hari kawin hari diusir ampun mau akiat abdi ku adat-adatan mitoha aya bahan diperas yang beak harta teh bunghar kena itu syarat maras nanahaon pari paos cek pari paos nya mah bener maneh ngaran asna jingga nuhun bulan hayang kawin gini sih sumun di mana pangi dina impian bulan ya sia daek di papatahan ngomong kitu tak kuya juring terus disetel heula indah bisa jadi disetel di jalan nya geus menang nyetel beda menang nyetelkeun cenah modern guduk cenah modern guduk kieu daek teh daek ieu mah ngomong sekali ini dibebek secara hamdu aing nah aya odang di balik buta tayokeun aing ngahina ka makhluk pangeran nah jane ngahina ieu putri raja anu geulis ka wanci-wanci kudu kawin ka beruk mah iraha cenah dawuh ti dituna kasih beruk nya dageul jeung atuh dina surat kabar teh ngajeblag raja nagara anu dipunyung-punyung di semua dama di nama-nama hiji raja gagah perkasa kagungan minantu beruk beda era atuh raja berbentukan oa aduh keturunanna teh kaiduna teh surili oa waduh gitu awas ya